Karsel teh jadi mah bae. Mau yang karsel. Terorok bayu ka ditu. Si bos aya teh ieu geus kira. Aya sugan bae. Yuk, tangan baheula urang. Yuk posisi. Bukan mah rambut amat ya. Ya sudah bisa lah ya unya mah. Tadi mah aing keur di mah ditahan ulin bae teh mana ya. Tapi nya ieu mah nya aing keur di kelas dempetan ka mana lah. Kok mana? Tuh. Ya, geura heula bae ka eta mah, beres teh mah. Oh, Jadi bawa. Iya, si cepat kamu nih kerjaan bisa kan kita di subuh. Lalaki kanjang dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa gitu? Tita di tangguan terdatang-datang. Oh, atuh motor di Supreme Hotel. Di jalan lagi atuh asren nyantai bari ngopi ge bisa. Wih, jari kita mah gagah. Geus kira dauk. Oh bae bener lalaki. Nganjang hidung lagi. Bebijakan ieu ku aing kana bos. Sioh aing ka geus heula. Kenal sorangan bae tah. Lieur pikiran dia. Ngus pikiran aing mang sede. Dia kali ini sorangan gitu. Ari anak buah yang ka mana? Tinyaho aing mah tadi titah heula. Nya nama ya biasa. Parawan desa, kepung desa. Nu mana teh gitu. Eta nu geulis mon. Geulisnya montok teh waktu nyawa aing mah dia mah. Prieu. Kurang pergaulan. Geus kira dauk. Lain dia, bodak kemana ke mana matralangan bisa merana batu dia. Teu nyaho pada kamarana gue eta orang. Tutumbenan amat tadi sih. Bisa nampu budak kalau titi main kandek setiap hari kore mereka dia ya kamarana ilang itu teh. Buku gue ieu mah kerehe buat kemana gue eta barudak teh nyaho. Wih. Jeng. Naon? Sama teh mah. Dia datang mamah lain naon dia ya. Ai dia. Matu mamarahana aing bos dia mah. Bikang aing geus dicangkokeun ti leuletik dibawa lalaki kampung sabelah tunu hideung teh nyaho teh dia beungeutna. Ngalunjak eta. Aing rek nganjang tadi teh sida ieu bos. Ari kabogo dia nu mana teh nu kembang desa lain. Atuh bos nu kembang desa teh anu montok bos. Eta lah dia si Sherly teh. Jelema kitu mah naon aing mah. Nang dimontokna bae ho. Geus dia ulah dipikiran kitu mah. Tapi ho dia montok. Geus montok bohai deui. Beuh my darling. Mantep. Sanu urang teh angkeun bae lalakina saha? Alunja. Bo, geus ieu bae yuk labrak. Eta teh nyahoun kana aing gitu saya teh, nyahoun tato aing itu. Tato aing naga tuh. Ngalunjak tak. Kayak tenang bae, amun pendak urang suyukeun bae. Slow. Ya iya bos. Asisten aing ngomong ka mana ieu bos? Keur marban kuya buat teh di leuweung, di kebon. Keur ieu. Biasa nasi tahun jam sakieu mah, amun teu ngarit marban kuya. Keur ngarit boa tah marban kuya jeung marban kuya ieuna ikutna. Dia bolong eta kuya jeung parban jukut. Embe, dia mah acak. Wih, teman dia kuya ajaib. Mah kitu. Parban mahon ge bekieun. Wih, pira kuat aing mah dia. Ih, dia mah garnuk.
ge kieu tah mah ku ajaib yo. Tidak aku aing mah teu percaya. Layakeun si Amar. Nu bener dia. Tingnya eta. Sieun nu nyaman ya enggak lah maraban duaan deui jeung sieu. Taju dia hayang kumaha ieu. Tadi ge bos aing mah hayang nyaca gitu tadi ge. Beul dia apa yang cacat bos? Ai dia dusun kena bos. Aing mah keulit ti dia betu berangkat ti tadi. Aing emosi. Mas hayo tewe ngomong bae dia. Iya daun dang kucuk nomor rontok amat. Main ala be kucuk lain. Ala be kumayan yang campurkeun bae. Nah, yuk yang lah. Sautik amat tinggal dia bu dengan dek kol bakene. Bislah gua bain. Ya. Tembus aing ait dinya di base camp. Kenaon tanya? Penting amat idong nang kerumpul sampur gerak we nya. Woi, bos. Ayeuna dia. Tas di mana dia? Tadi nangguan dia bae. Uma aing tos di kebon nyela sayureun ieu jang dahar. Terus gerada yuk. Banyak, upaya aing tos di kebon. Kumaha ieu? Naon? Iya, saudara dia ieu aya nu mang sedih ieu. Nyeri jantung. Dari jantung. Heeh. Mana bos? Gandeng bos. Aing keur nyeri jantung nih bos. Mana? Hah? Aing mau ubaran teu ku aing. Ubar naon? Aing mau ubarna yo. Wih, dah itu dia nek ku aing nek ubaran yo ari nyeri jantung mah aing boga obatna. Naon aing mah obatna? Aing mah nalegan ieu pu. Ngereset jasi ke jantung. Senek pupus. Kek tangguan yo aing nyokot ubarna heula. Jantung dina ku nek diganti yo. Yo, ubarna dari nyeri jantung mah ieu. Jantung kuyat jadi. Bohong. Beda. Ubar ieu ya mah. Tunggu kan nyaho. Iya melain ubar. Ubar beuki. Aku Ih dia mah. atuh pan si Amar ge keur nyeri jantung cenah mah. Atuh ganti bae jeung iyo jantung ieu ge sarua. Ganti gitu lah. Nyeri hate we carekeun. Ih bacot bae. Aing keur nyeri hatinya ani mah lain nalegan. Bolong anjing. Ari dia ieu nyeri jantung gara-gara naon nyampe sakieu amat tirina. Aing mah pokona geus teu kuat udah jelaskeun ge tah si bos nu nyahun mah tah. Geus coba aing hengedenge penjelasanna bos kumaha. Atuh eta nu kembang desa urang teh si eta geus nanorana teh geus pisawenan teu leutik kitu. Anu ieu si eta teh laju bikalna eta aya ieu anu manjangan. Iri eta ku lalaki eta. Oke, ieu anu nganjanganna budak mana? Manjangan eta orang kampung sabelah cenah mah ngomong pangdengge mah urang ge ieu. Moho kampung sabeula mah emang ngalalunjak ti bareto ge. Anjangan ka dieu bae teu izin teh naon. Ieu tadi izin ieu, izin. Wah teh izin kena aing. Ngalunjak teh kuduna mah disuyukeun teh ku aing. Oh, ari kita mau ngalunjak. Tangkeun burung yuk. Atuh hok poing Geus yuk. Aing balik di kebon parayah yuk. Madengan ku yuk. Keun. Yuk. Aing geus nyaca geng mah yuk. Ngalunjak ke jelema. Kita mah islah orang main bae yuk. Mana? Ke taman. Taman mana? Si gerbang. Yuk. Mana di mana? Di taman dong nak. Mau jauh bareng aja lo. Taman mana Yuk. yuk? Taman si gelebeg teh ah. Oh.
si nek kenaon kitu didinya. Kenangan ka bagon, naon kitu? Bukan kabogo didinya aing mah. Takai mah tuh. Geus panuh nanjar geus panuh. Semilo. Geraan ayo. Yo, nak kemana? Nek langsung gua. Nek kamu udah dong Parah ya aing mah. Ya Allah kok. Yuk. Sene lu. Ayo mesti taman. Mari jalan mana yuk? si bisa gua. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama pelangi? Enggak tahu. Kalau pelangi berwarna-warni langit, kalau kamu berwarna itu. Ah, sia mau gombal bae. Udah gimana buat ayonya sama? Ya atuh bisa bae gombal na eta. Iyalah, menang-mendak di jalan, Hendak di mana? Di jalan mana? di jauh di helm. Bunga tuh kita. Oh, di helm. Nah, bos. Nah, mana bos? Iya dia yuk, mau digoreng patutnya hidung dia. Dia batur aing nih yo. Anak buah aing kuat milih hate gara-gara dia yo. Cinawan kena aing nih budaya. Tah, tato aing tah. Ndok soang. Kasih ke bungir bang. Ih, dia ngalunjak. Dia. Ih. Si ieu ayo naon ieu mah waltina naon ieu. Gandeng terkokang. Gandeng. Iya, nganjang gitu dia. Kernaon? Iya kan awewe iya. Kabogana iya, geus dicangkok. We mah lain memukari mah ukur ulin mah batu SD batu SD. Geus aya da yuk. Non nganjang justru kokang eta bolong. Iya ayo orok kampung sabelah ieu loba lagana amat. Tuh ijen naon deh kana ketua pemuda. Gotong. Ayo geus gotong bae lo omong geus. Baik mak. Sawat bener ka dia. Cangkok yang tileletik di tempat sahabat atau bikang di montok bos. Lah ieu. Tong kotok anakan bagi bukieun ku yan. Udah garnuk, galak amat teh kotok. Kotok. Kernaon? Iya kan awewe iya. Kabogana iya geus dicangkok teh. Baju mung sisi gede